Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adongeng deui mitra-mitra pemiar tub direnjangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-54. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, Lurah Asep jeung pamajikanna disagigireun nepi ka bengong sanggeusna ngadenge katerangan perkara maotna sesepuh pasantren anu beda jeung jalma sejen teh. Duanana oge siga anu pohara pisanna langsana ku maotna eta inohong teh. Teu jauh beda jeung Nyi Iam katut Kang Husna. Lurah Asep jeung pamajikanna oge nepi ka murag-muragkeun cimata. Kumaha atuh, rek ditahlilkeun di dieu wae kitu, ceuk Lurah Asep rutret ka sarerea. Kanggo abdi mah hayu bae, sawios perkawis kanggo waragana mah ti abdi we sadayana, ceuk Kang Husna mah katempo pisan belana teh. Sanes teu hoyong Yasmin oge Pak, nanging sateu acana ngantunkeun teh. Mama Guru oge kantos omat-omatan heula. Saurna teh teu kenging ngayakeun tahlilan kanggo anjeunna. Rek ngaduakeun mah cukupna jero hate wae, tah kitu Pak, ceuk Neng Yasmin gancang nempas wangkongan. Asalna mah Lurah Asep jeung Kang Husna oge siga anu kuciwa kana kekecapan anu kedal tina letah Neng Yasmin teh. Tapi sanggeusna dibenerkeun ku omongan ti 10 santri, kalayan dibarangan ku sababaraha alesan anu bisa kaharti ku akal mah. Antukna Lurah Asep jeung Kang Husna oge daek ngelehan. Nya geus badami heula ti anggalna sigana mah perkara eta teh. Da buktina manis sakitu kompakna antara Neng Yasmin jeung 10 santri teh. Bari jeung teuing bener teuing henteu, da anu jelas mah tina kekecapan teh siga loba perkara anu disumput-sumput. Ari ayeuna kumaha perkara ieu barudak? Pan kudu aya pangcicingan meureunnan. Moal mungkin ari saterusna cicing di imah ieu mah da hareureun ari lobaan-lobaan teuing mah, ceuk Lurah Asep deui kalayan daria pisan. Perkawis eta mah parantos dibadantenkeun sareng barudakna oge. Bade ngantosan heula kaputusan ti si Aris wae Pak Lurah, ceuk Kang Husna gancang nemalan. Kieu we atuh keur saheulaanan mah. Limaan cicing di dieu, limaan deui cicing jeung bapa. Da ari ngadaguan jeung Aris mah buah iraha mulangna oge, ceuk Lurah Asep rutret deui kanu keur ngariung di dinya. Nya sigana ari ka Lurah Asep mah mangsa rek inditna teh jang Aris bebeja anu sabenerna, teu siga ka kulawargana jang Didin anu bebejana teh aya kaperluan heula ka pasantren. Kumaha tah ari kitu? Da memang nya doi, lain embung kasarodahareun atawa embung kacicingan, heungan karunya we ari pasedak-sedak teuing mah, ceuk Kang Husna rutret ka 10 santri. Bingah we nu aya ari kanggo abdi mah. Kitu oge upami teu ngaraos kaabotan, ceuk Jang Yuda ngawakilan nembalan ari anu sijenna mah tibang arunggut-unggutan. Tah, ayeuna mah karinang tukeun saha-sahana anu rek cicing di imah bapa. Jang Atman mah jeung bapa we nya, ceuk Lurah Asep. Kituna teh ditungtungan ku ngareret ka Jang Atman. Alim, Atman mah hoyong sareng Kang Aris, ceuk Jang Atman langsung nolak. Mending jeung bapa, aya kulah diten bapa mah, ceuk Lurah Asep setengah ngolo. Alim,
hayong sarang si Kakang, ceuk Jang Atman keukeuh kana pamadeganana. Nuju di pasantren oge, si Atman masuk palayeun tepang sareng Kang Aris wae Pak, celengkeungna Jang Yuda. Mohon, kundamna oge sok sering nyejebat wae nami Kang Aris, ceuk Jang Pian milu mairan. Heuloh, nepi ka kituna eta teh nya, ceuk Kang Husna mah nepi ka gogodeg sagala. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, ari Jang Atman keukeuh peuteukeuh kana kahayang nama, Lurah Asep oge teu bisa maksa. Canggeus ngayakeun babadamian ngeunaan saha-sahana anu rek nganjrek heula di imahna Lurah Asep. Antuk nama Jang Yuda jeung opat baladna sapuk rek cicing di imahna kulawarga Neng Yasmin. Ari Jang Atman jeung anu sejenna mah tetep caricing jeung Kang Husna. Siga anu geus teu sabar, geus kitu mah gura-giru bae Lurah Asep amitan. Jang Atman jeung anu sejenna oge, ari rek ulin mah ulin we nya, da moal saha-saha ieu, ceuk indungna Neng Yasmin. Rutret ka Jang Atman jeung ka opat baladna. Anu dideretna tibang arunggeuk. Geus kitu mah kulawargana Neng Yasmin jeung 5 santri ngabring muru ka imahna Lurah Asep. Saleosna anu naringalkeun eta imah teh ari Kang Husna jeung Nyi Iya mah ngadon aruplek deui jeung 5 santri. Sagala diomongkeun, sagala diwangkongkeun, siga anu teu beak bahan dicaritaeun. Ari hidup teu marawa salin kitu, ceuk Nyi Iyam rutret ka 5 santri. Jang Atman jeung anu sejenna tibang garideg. Nyakeun bae heung ke sore akang rek ka pasar, urang pangbelikeun 2 setel sewang wae mah, ceuk Kang Husna kalayan daria pisan. Heuheuh, Atman ngiring Pak, ceuk Jang Atman gancang nyelengkeung. Nya hayu ari daek leumpangna mah rek mari lu kabeh oge teu nanaon. Orse, abdi oge ngiringnya Pak, ceuk Jang Omar nepi ka surak. Abdi oge ngiring, celengkeungna hiji sora, ret, gebeg. Sarerea meh bareng ngaliuk kana datangna sora. Daya anu henteu ngagebeg saurang oge, mangsa nempo Jang Aris anu harita keur ngajanteng dina lawang panto, kalayan dibarengan ku sura-seuri kanu keur ngariung di eta imah teh. Kang Aris, Kang Aris, anu keur ngawarangkong di jero imah nepi ka pohara pisan caruring hakna, mangsa geus sidik kanu anyar datang mah komo narajang di Jang Atman mah nepi ka teu sirikna langsung luncat sarta ngagabrug siga anu geus pohara pisan sonoeunana. Jang Aris pada nyalampeurkeun sarta pada ngarangkul ku 5 santri. Nyi Iyam jeung Kang Husna mah nepi ka beueus ku cimata, mangsa nempo anakna siga anu banget pisan dipikaresep pun jadi baladna teh. Mitra-mitra pemiartub dongeng Mang Guru, canggeus sesalaman kanu jadi kolotna, geek Jang Aris ngariung jeung anu sejenna. Anu geus dariuk deui leuwih ti heula. Jang Atman mah dumadakan ogo hayang dilalahun wae ku Jang Aris teh, tayona mah bakat ku sono. Ari si Yuda jeung anu sejenna kamarana kitu, ceuk Jang Aris rutret ka para santri. Teu kungsi dipentah heula, ngandarakdak we Kang Husna nyaritakeun perkara 5 santri. Anu pikeun saheulaanan mah rek caricing heula jeung palurah. Anu tangtuna oge kalayan dibarengan ku sagala rupa alesanana. Perkara maotna guru Jang Aris oge teu kaliwat dicaritakeun. Satadina ari panyangka Kang Husna jeung Nyi Iya mah Jang Aris teh bakal pohara pisan ngagebegna, mangsa narima beja yen guruna geus maot teh. Tapi buktina mah malah Nyi Iyam jeung Kang Husna anu nepi ka barengong. Mangsa Jang Aris nyaritakeun yen samemeh maotna teh guruna nepungan heula sarta mihapekeun 10 santri ka dirina. Janten neme pisan palurah sareng anu sanesna mariosna teh, ceuk Jang Aris neuteup ka bapana. Nya, jong atuh bisi rek nepungan heula mah.
Engke we Pak upami parantos ibak. Nyapek bae atuh, kumaha dinyawe eta mah. Jang Aris tibang ungeuk. Nya Aris, ari perkara pancen ti guru hidup teh geus rengsek kitu, tanya Nyi Iyam. Anu tayohna mah mangsa cacaritana teh ari Jang Aris mah sama sakali teu nyabit-nyabit perkara eta. Alhamdulillah berkah doa ti Mas sareng ti Bapak. Saha anu ditepungan teh? Jeung nepikeun perkara naon deui Aris? Tetep Kang Husna estuning pinuh ku kapanasaran. Rupina perkawis eta mah Aris teh moal tiasa nyarioskeun Pak. Da teu sadaya sae kanggo dicarioskeun, disuhunkeun weninggalihna wae. Dikitukeun teh sakedapan mah Nyi Iyam jeung Kang Husna mah tibang silih ret, tapi sigana mah duanana oge ngarti antukna mah teu loba tatanya deui kana perkara eta. Cak urang tundah heula kaayaan Jang Aris jeung kulawargana anu kaanjangan ku para santri. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kaayaan Neng Tina jeung Juragan Ramdi. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, dina mangsa Jang Aris keur ngariung sarta saruka bungah jeung kulawargana katut 5 baladna di sejen tempat. Harita teh Neng Tina oge sarua keur ngariung kalayan katembong siga anu saruka bungah. Sanggeusna rengse dirapalan ngahiji ngalaki rabi jeung Pak Akas anu kiwari keur kumawasa di Kacamatan Margawani. Teu pati loba anu ngahadiran acara hajatan teh, ngan saukur jalma-jalma penting anu memang geus lalayet jeung Pak Akas wungkul. Sok sanajan kitu ari acara hajatan mah kawilang rongkah nepi ka nabeuh calung jeung jaipongan sagala. Sakur anu hadir teu saeutik anu mumuji. Pedah Pak Akas meunangkeun wanoja anu sakitu geulisna. Tapi disagigireun eta teh anu pating kecewis alatan Pak Akas nepi ka tega pepegatan jeung urut pamajikanana oge aya kana sababaraha urangna. Belok ya duit cenang cinya, ceuk saurang aki-aki kaharewosan mangsa tamu ondangan keur cacaleuhakan parasmanan. Kituna teh bari mikeun amplop anu eusina duit satengah disumputkeun siga anu embung aya anu nganyahwankeun. Lumayan Ki, aya keur nyawer. Ceuk anu disebut si Pelok, anu ditingali tina dedegna mah meh saentaragan pisan jeung Kang Husna anu umurna kurang leuwih 45 tahunan. Kituna teh kalayan paroman siga anu bungaheun pisan. Lah legeg make jeung milu nyawer sagala, ngajejog we manjing oge pake meuli arak euy. Heueuh ketangnya. Ari perkara modern urang Cilanjung teh kumaha Ki? Ceuk si Pelok beuki haharewosan. Kumaha urang we cenah perkara eta mah? Anu penting mah Injung jeung bapanya si Aris kudu palastra. Rek iraha tuh Ki? Urang peucing isukan we lah. Ayeuna mah hayang pesta arak heula. Hayang nyewa simut anu aya ramoan jeuy. Meungpeungkeun loba duit. Siap Ki. Kata dua jalma anu tayohna mah sacara rencepan geus menang parentah tina Neng Tina nepi ka ngarahkeun siga anu barungah pisan. Lain hayo atuh gedang igal, ceuk hiji sora anu ditujukeun ka eta dua jalma anu duaan meh bareng ngaliuk. Tetela anu cikeneh ngomong teh tayalian ti Juragan Ramdi. Geuning Juragan, moal ah kata korot si pesak Juragan. Tembal si Pelok. Ari Ki sarta moal ngigel gitu, ceuk Juragan Ramdi deui.
kituna teh bari nyebut ngaran eta aki-aki anu tetela ngaran Aki Sarta. Hoream juragan isin deui camuan jangannya oge jalmi-jalmi anu jaragut wungkul genying ieu mah atuh nyakeun bae we Ki bakal penjel atuh juragan. Cuh anu sanes mah nyawernya oge menyiarageung kicu tembal Ki Sarta. Kituna teh bari tutunjuk kana luhur panggung nempokeun sababaraha urang tamu undangan anu harita keur pating rengkenek bari nyawer wanoja geulis anu ngibing jaipongan. Teu ngomong deui juragan Dramdi mah tibang nyerengeh sarta anu saterusna mah kebat bae nyampeurkeun anu jadi anakna anu harita keur diuk rerendengan jeung anu jadi salakina. Beuki geulis pisan katempona teh Neng Tina ari didangdanan pakaian panganten mah sababaraha runtuy kembang mangle anu nyampai kana tak-takna nambahan sieup katempona. Tos di mana Pak? Tanya Neng Tina mangsa juragan Dramdi geus aya di hareupeunana. Geus dicai heula. Geratuang atuh Pak. Temal juragan Dramdi. Kituna teh ditungtungan ku ngareret ka Pak Akas anu sarua keur dina kaayaan mamake pakaian panganten. Engke lah sakedap deui. Sok we ti payun bilih bade tuang mah. Jadi make basa anu hade Pak Akas oge ari ayeuna mah da bubuhan juragan Dramdi teh geus jadi mitoha kasebutna. Mohon atuh mohon. Tos lapar pisan abdi mah ieu teh. Pak Akas tibang unggeuk. Sanggeus juragan Dramdi ngaleos, Pak Akas mah ret deui ka Neng Tina anu kiwari geus sah jadi pamajikanana. Hayang geura peuting Bapa mah geus teu sabar, ceuk Pak Akas haharewosan ka Neng Tina. Hehehe. Awas anu teu acan ngaraosan wae Bapa mah. Ugo oge ku geus ngasaanana jadi dedeyeun. Hehehe. Neng Tina mah tibang seuri mangsa Pak Akas ngomong kitu teh. Mitra-mitra pumiaratup dongeng Mang Guru, peutingna nyatana mangsa anu geus dianti-anti pisan ku Pak Akas samemeh wanci ngagayuh ka wanci sareureuk kolot oge. Pak Akas geus ngadekeman guguling di kamarna, digulang gaper sarta digalentoran nepi ka kapuk anu jadi eusi gugulingna awut-awutan balas ditutuan ku pakarang lalaki lintuh anu geus kawilang aya umuran. Dina panempona Pak Akas mah anu harita keur ngalayanan dirina teh tayalian Neng Tina wanoja geulis anu kiwari geus jadi pamajikana. Ari Neng Tina anu aslina mah sanggeus sura-seuri mangsa nempo pilatung lintuh anu keur ngumbar birahi nepi ka luut leet ku kesang jeung guguling teh kebat bae ngoloyong ka patengahan ngadon ngajejentul dina kursi. Ari juragan Dramdi mah teu katempo langsung mulang ka panganjerkanana sigana mah. Di sejen tempat kalayan masih keneh dina mangsa anu sarua di hiji imah panggung anu masih keneh aya di wewengkon Margawani tapi kawilang jauh ti imah anu keur dieusian ku Pak Akas. Harita teh tilu jalma keur ngawarangkong kalayan siga anu pohara pisan dariana. Anu duaan mah lalaki anu geus kawilang aya umuran, anu saurang deui mah awewe anu umurna kurang leuwih 45 tahunan. Sok sanajan bisa disebutkeun geus aya umuran, tapi ari kageulisanana mah eta awewe teh masih keneh moronyoy, teuing pedah diwubuh ku dangdanan jeung kuriasan sugan. Ngan anu jelas mah eta awewe teh masih keneh mampu ngelehkeun sababaraha urang wanoja dina zaman harita. Jadi bener si Akas teh geus kawin deui kitu? Tanyana eta awewe kalayan paroman siga anu pinuh ku kacua. Sumohun Bu Lastri. Anom keneh istrina oge sigana mah teu acan manjing kana yuswa 20-an acan. Geulis pisan deui. Matak pantes Pak Akas dugi ka kabungpuleungan sareng tega mirak Bu Lastri oge. Cuih, kurang ajar abong bayawak. Ceuk eta awewe anu tetela popotongan Pak Akas nepi ka kekerot mangsa ngadenge beja anu samodel kitu teh. Lalaki anu duaan siga anu teu wani ngomong. Mangsa nempo Bu Lastri anu keur dina kaayaan amarah anu sakitu ngabebelana mah ku siwol sok sanggeus ngaluarkeun gepokan duit tina kantong kulitna mah. Bu Lastri nunda duitna di hareupeun eta lalaki. Tah duit keur ongkosna Mang Babas.
pokona mah rek kumaha wae carana eta awewe anu geus ngarebut salaki kuring teh kudu paeh ceuk Bulastri kalayan pohara pisan tandesna. Rupina kedah ku jalan lemes ieu mah Bulastri dari ku jalan kasar mah pakas oge seueur pisan anu ngadekengna. Teu da naon anu penting mah eta awewe kudu paeh lamun pancen geus rengse mangka ku kuring bakal dibere deui duit minangka persenanana. Oh nya mangga atuh pami kitu mah Bulastri ceuk lalaki anu disebut Mang Babas gancang nyanggupan kalayan paroman beungeut siga anu bungaheun pisan. Geus kitu mah Bulastri gancang amitan sarta anu saterusna mah guragi rubae ningalkeun eta imah dituturkeun ku lalaki anu saurang deui anu tayohna mah pancena ngan saukur maturan Bulastri pikeun nepungan Mang Babas ka eta imah. Yeh cag heula nya hei.